Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas 3 sadayana kumaha daramang. Nah, tepang deui di minggon kadua. Nah, di minggon kadua nyata urang sapertos biasa ya dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, kumaha barudak sadayana? Sarehat sadayana? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Bugia barudak sadayana naon teh salawasna dina aya kesehatan ya. Terus ngajagi kesehatan ku kondisi ayeuna ku saat ayeuna kedah ngajagi teras kesehatannya. Nah, terus kedua nama kedah seueur ngadoa nya seueur ngadoa ka Gusti Allah. Nah, teras ayeuna nya barudak sadayana kamari kan parantos diajar ngeunaan mikaheman sasaton sareng tutuhan. Nah nya ayeuna masih di pangajaran kahiji ayeuna nya nyaeta ngeunaan maca sajak. Nah, maca sajak di kaca 4 sareng kaca 5. Tah nya sataacan diajar urang sami-sami ngadoa heula, ngadoa di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, barudak sadayana kelas 3. Nah, anu kamari kan kelas 2 di kelas Bu Hilmi sareng Bu Eka nya. Nah, ya. Cobi ayeuna. Nah, ayeuna ngeunaan maca sajak. Tah sajak teh naon, Bu? Nah, sajak teh nyaeta henteu sapertos pupuh. Ari pupuh mah nyaeta teh mangrupikeun lagu kan ya, dina basa Indonesia mah lagu pupuh teh. Tah upami sajak nyaeta henteu kaiket ku aturan. Nah, mung sajak mah tina tema sajakna aya tema naon, misalkan sajak teh ngeunaan naon. Nah, terus misalkan ngeunaan kesehatan atapi ngeunaan pendidikan. Nah, ya. Atanapi ngeunaan misalkan pamandangan alam. Terus nu kaduana intonasi anu panyajak. Nah, intonasina kedah leres. Ya. Anu panyajak teh saha? Anu ngabacakeun eta sajak. Sangkan sajak eta ngeuna kanu ngadangukeun eta sajak. Tah janten sajak mah henteu teriket ku aturan, henteu aya guru wilanganna. Nya henteu sapertos pupuh. Ari pupuh mah aya guru wilanganna, misalkan a i u e o na. Nah, upami sajak mah teu aya, mung ditinggalina sajak teh nyaeta tema sajakna naon ya ieu. Upamina misalkan barudak sadayana hoyong ngadamel sajak ya. Ya diajar ngarang ngadamel sajak. Tah kumaha tiasa teu ngajak sajakna misalkan temana ngeunaan kesehatan misalkan ya. Gitu. Atanapi ngeunaan tutuwuhan misalkan ya. Gitu. Tah intonasina kedah jelas anu panyajak sangkan sajak eta ngeuna kanu ngadangukeun eta sajak. Janten tekenging lurus baca sajak teh aya intonasina, tinggi naik gitu nya, luhur handap. Nah, aya intonasina. Tah eusina sajak ieu nyaritakeun tah dina kaca anu kaopat sareng anu kalima cobi buka.
Nah, nyaritakeun nyaeta patani dina molah sawah. Nah, molah teh naon sih? Menanam, ya, menanam sawah. Tepi kadatangna usum panen. Nah, jadi menanam padi di sawah sampai mendatangkannya panen, ya, usum panen. Sampai mendatangkannya panen. Ya, gitu. Jadi petani yang sedang menanam padi di sawah. Gitu. Tah kumaha eta teh? Sajakna teh cobi anu kaca ya. Kumaha sajakna teh? Cobi buka. Nah, ya. Usum panen. Sawah di tungtungan gunung. Parekna mimiti koneng. Tereh cunduk usum panen. Patani moal kaduhung. Melak pare saban usum. Capek miakeun tanaga. Hujanan papanasan. Kasawah memanggul pacul. Kecruk, kecruk. Sawah dipacul. Parekna subur. Usum tandur. Binih dipelak. Rapih diatur. Sawah teu meunang tuhur. Hama nyingkah jauh. Sieuh. Mun pare mimiti bener. Patani tunggu di saung. Usum panen matak bunga. Patani geus capek gawe. Sawah ngahasilkeun pare. Nah, nyanten sawah ngahasilkeun pare. Naon maksudna teh? Nah, dina eta bacaan cobanya cobi ditinggal tadi na eta bacaan. Tah, dina bacaanna cobinya ditinggal. Tah. Sawah di tungtungan gunung. Di tungtungan teh naon sih? Dihandapeun. Dihandapeun gunung. Parekna mimiti koneng. Padinya mulai menguning. Tereh cunduk usum panen. Nah, sebentar lagi akan musim panen. Petani nggak akan kaduhung. Nah, petani moal kaduhung. Kaduhung teh naon? Moal hanjakal, ya. Gitu. Melak pare saban usum. Tuh. Ya, melak pare saban usum. Jadi kalau menanam padi nih akan musim menanam pare, musim menanam padi, ya. Capek miakeun tanaga, tuh, ya. Capek menghabiskan tenaga. Kehujanan papanasan. Ke sawah, ya. Ke sawah mengambil sambil memegang pacul. Gecruk-gecruk sawah dipacul. Parena subur usum tandur. Binih dipelak. Rapih diatur. Sawah teu meunang tuhur. Hama nyingkah jauh. Sieuh teh sok indit hama kaditu. Nah, nya pergi jauh hama. Mun pare mimiti bener. Patani tunggu di saung. Nah, jadi kalau bener tuh pataninya tuh menunggu di saung. Bener tuh ngesi. Jadi mulai mau ada biji-biji padi gitu kan, biji beras gitu. Nah, usum panen matak bunga. Jadi kalau musim panen mah petani tuh gembira gitu ya. Karena sebentar lagi mau diambil kan padinya menjadi beras gitu. Ya, sawah ngahasilkeun pare. Tah di dieu cobinya
aya sababaraha nih kata anu kedah diregepkeun. Ya, anu kedah diregepkeun. Nyaeta tadi kan aya kata tungtungan tah kan ya. Aya kata ditungtungan gunung. Naon sih ditungtungan gunung teh? Handapeun gunung. Cunduk. Cunduk teh naon sih? Datang. Jadi bakal datang waktu panen tiba. Kaduhung, hanjakal. Jadi nggak akan kaduhung. Ya. Kalau datang musim panen. Kalau datang musim panen, petani itu nggak akan nyesal. Kaduhung teh nyesel ya, nggak akan menyesal. Ya, walaupun secapek apapun, petani menanam padi di sawah, kalau datangnya musim panen tiba, petani nggak akan menyesal walaupun capek karena hasilnya nanti ada kan. Hasilnya nanti akan ada padi, akan ada beras. Nah ya, terus teh naon deui? Tandur teh naon? Melakeun binih pare. Jadi kan sebelum padinya menguning, ya, jadi menanam benih dulu. Benihnya tuh yang kecil-kecil tuh kan. Menuju naon eta Bu Haji Joko teh di sawah teh itu nuju tandur heula abdinya cenah gitu. Abdi nuju tandur teh naon? Melakeun benih pare. Nah, tuhur teh naon? Garing, eueuh caina. Tah ari namina pare mah nya tekengingkeun naon? Tekenging naon? Tekenging garing. Kedah aya cai kan biasa geuningan. Barudak sadayana sok ningali upami ka sawah geuningannya. Tah di handapna teh aya cai geuningannya. Gitu. Aya cai tah. Eta teh si pare teh tekenging teu aya caian. Kayak pami teu aya caian mah janten moal naon namina teh? Moal janten tumbuh teras gitunya. Tumbuh kaluhur jantenkeun pare naon gitu. Ngeusi si parena teh henteu upami garing mah nya. Tah ayeuna nu salajengna sieuh. Cenah, sieuh teh naon? Anu diucapkeun waktu ngusir manuk atau hayam. Sieuh, indit ka ditu misalkan ya. Tah ieu. Sieuh tah. Hama nyingkah jauh, sieuh. Nah, janten sieuh ka ditu hama kudu nyingkah jauh. Tah eta nya. Tah salajengna bener teh nyaeta ngeusi. Jadi si pare teh meni bareuneur kitu ngeusi. Kalau padinya sudah mau menguning, sudah mau panen tiba, itu kan padinya suka menguning ya, suka bulir-bulir padinya tuh suka kelihatan tuh yang mau jadi beras tuh kan suka kelihatan. Nah, itu ya. Jadi bener teh nyaeta ngeusi. Bulir-bulir padinya tuh suka kelihatan. Nah, itu bener ya, jadi bener pisan. Tah eta barudak sadayana ieu ya. Sababaraha kata anu kedah diregepkeun sesuai dumasar dina eta sajak. Tah ayeuna coba di kaca nu kagenep ya anggeuskeun kalimah nu aya di handap dumasar kana eusi sajak. Nya anu tadi sajak nu mana? Sajak anu usum panen ya, nu usum panen teh ya. Musim panen tiba. Ya. Nu kahiji, lamun geus cunduk usum panen, patani titik-titik. Naon patani teh? Kalau sudah datang musim panen tiba, patani merasa apa? Bahagia atau sedih atau apa? Nah, ya. Ngarasa bungah. Bungah teh bahagia. Wah, bunga padi, padinya udah mulai menguning gitu kan. Pan pare teh tiasa diical. Kan misalkan 1 hektar, 2 hektar lumayan teh tadi ical. Nya. Ngahasilkeun artos. Nya. Kanggo sadi dinten.
Nu kadua, pare anu mimitina koneng hartina geus tereh naon. Anu mimitina koneng teh geus tereh titik. Jawabna diala. Nah, geus tereh diala. Ya. Anu katilu, melak pare mata capek. Sabab dipigawena bari tah. Melak pare menanam padi akan terasa capek jika dikerjakan dengan apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu akan kerasa capeknya teh, ya. Kalau kita dikerjakannya dengan naonnya sok. Dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Tah eta nya. Tah nu kaopat, mun pare mimiti di pelak sawah disebutna naon. Mun pare mimiti di pelak di sawah naon. Anu pare mimiti di pelak teh tadi teh kan ya Bu Joko nuju naon tadi sar ibunya. Nah, disebutna teh naon ya. Nah, nomor 5, sawah kudu kacayan. Tadi kan sorry ibu sawah teh kedah kacayan wae teh kenging garing si sawah mah. Karena pami garing mah naon moal si parena teh moal sae nya jantanna teh gitu. Maksudna teh teu meunang titik. Naon teu meunang naonnya. Tah teras anu kagenepna pare memeh dipanen kudu ditungguan. Memeh dipanen teh kudu ditungguan lantaran naon tadi kan. Jawabna naon. Waktu tunggu pare di sawah, patani cicing di ya sewaktu menunggu padi di sawah, patani diamnya teh suka di mana sih? Apakah di rumahnya apa di mana? Ya, kalau di sawah diamnya di mana coba? Jawabnya naon. Nomor 8, patani ngucapkeun alhamdulillah sabab petani mengucapkan alhamdulillah terima kasih ya Allah gitu ya. Sabab naon ieu teh. Nah eta. Kartos barudak sadayana. Ta ieu maca sajak ngeunaan usum panen. Janten tadi sari ibu teh naon sajak teh? Sajak teh teh sapertos pupuh. Nyata teu kaiket ku aturan. Mun sajak mah ditingali tina teh mana. Punten. Sareng intonasina maca sajak teh kumaha. Tah eta nya janten ti ibu mah eta amanahna ya ngajawab ieu nganggeuskeun kalimah ieu. Teras anu kaduana ya barudak sadayana cobi masing-masing maca sajak ya. Maca sajak divideokan ka ibu. Ya nyaeta tentang ngeunaan usum panen. Sawah sakali deui nya, sawah di tungtungan gunung. Parena mimiti koneng. Tereh cunduk usum panen. Patani moal kaduhung. Merak pare saban usum. Capek mekakeun tanaga. Huhujanan papanasan. Kasawah mamanggul pacul. Tah eta nya jantena tugasna eta ti ibu. Ya baca sajak sareng nganggeuskeun kalimah. Mung sakitu anu kapihatur pangajaran anu kahiji keneh ieu teh. Tah ngeunaan maca sajak. Hapunten samudaya kalepatan tanya ku ibu diantos anu minggon kamari ge teu acan. Nah, aya nu teu acan ieu teh masihkeun tugas nya. Tah eta diantosnya ku ibunya engke bilih nambihan deui seueur nya. Bilih nambihan deui seueur. Nah teu kenging naon namina teh teu kenging males. Nah kedah sumanget diajarna gitu. Anggaplah naon namina teh ieu teh sambil
ngerjakeun teh misalkan ari di bumi makan tiasa sambil gogoleran atau napi tiasa sambil naon teh barang tuang kumahanya tah enten teh yang males gitu. Sok diantosnya tah SD Alijah unggul, cerdas, berakhlak. BDR belajar dari rumah, tetap ceria dan semangat. Ya, sampurasun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.